ang palay ngaleut naon salakina teh bari leumpang buru nyai gerana heuracai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo geus karoclak gitu kan. Jadi hartina salatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta salatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang dekara ditulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake muliakeun jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok-rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong udah deh kumane kayaknya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot kaing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur ieu euy eta teh murukan urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang copot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna nu dagang itu tuh canggih pet pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song. Apa arti itu? Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah. Oh nyo anu ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba. Masya Allah jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku teu tereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tirik lagi kan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan heeh jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh it's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna. Dah bener. Mental spiritualna. Mentalna da mun eueuh mentalan mah ka mana we bediekeun. Heeh. Eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getah sarupateun teh. Heeh.
tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ai urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun atau ngarugikeun batur atau menguntungkeun sakira-kira bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusikna ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titu tadi soang kaak meureun teh soang keur bobogohan jeung Cina ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak. Investor usaha di negara urang yeun pabrik heuh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Limbah we loba. Tah, seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen kiraoge atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala, Gatot Kaca, ieu mah Superman, Doraemon da budaya deungeun teh mah heuh dina cangkang Super Blue dicekok barudak oge nya PS we di imah teh di imah kadienakeun Power Ranger ya kadienakeun HP nu dicocok teh gini dia kena HP ku budak SD geuningan teu naon eta oge ngan ulah culdog-dog tinggal iga tah eta artina seimbang bener kan ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khususna wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalin dina sekolah formal tinggalin ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet heeh maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya heueuh tinggalin Ai dalang nyonya odoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu jangan mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi berkarya heeh nya mikir mah ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna naon gitu oh bener loba nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu da urang geus sarua boga abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mangmang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun bener ngaran-ngaran ngadegeun salat batong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadeg-ngadegeun tower 180 derajat diadeg-adegeun tower di tiap-tiap posisi sanggeusna diadegeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo
halo ku cukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai Cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir bener kan usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue mak padai lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bagar makan tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh nyambung keneh HP teh boa teu dicas bating karep ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur bawa pulsaan cenah eta teh nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh bawa sinyalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP-na nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing tah pikir ku sia bener karasa isu ke salat adegkeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon wae teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidqul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna ceuk Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kanungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tah kitu euy sae Kang kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan bawa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah loba ngahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge genep rakaat aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang katangar aya gambar mitoha hayang katangar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge ah bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar
Aing bisa anu ngaduruk jelema mah sensitif. Bisa anu ngaduruk. Akang. Nyeun deui we aing mah kai loba. Tapi akang mah tuh. Geli aja aing ah. Akang mah nah, da aing mau anu mecat. Waduh, dari pegawai negeri nya Kang urang mah. Heeh. Nya. Benar. Lain Gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar. Nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna. Aya Kang mah da ngabulan. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, Sanaya hiji kajadian. naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat. Da bahaya. Dulu nu ngalamar ngawayang padalang. Itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek. Eueuh. Tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun. Nama Jonathan. Benar kan? Nya, Benar kan? gitu. Ieu mah obrolan ti peuting. Obrolan we ulah tambah tunduk sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah, keur bingung. Kieu. Ditanya oge teh balik nih kieu. Teh hatena keur ruwet teh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Tah keur bersih sup ayat. Gitu. Baka nyangsang teh. Baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seuri sorangan. Ai keur bingung mah keur kusut. Da saya asup. Gitu dah. Jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Heeh. Eta wanji. Iya, cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh. Aya. Seseurian teuing teh meureun. Ai kana rem poho Ampun euy. Nah kitu nya hikmahna teh urang teh heuh bisa silaturahim. Kitu dah. Tapi dah heueuh bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Ta eta kayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan, Ulah paki-aki. ulah pagirang-girang tampian. Ulah paki-aki. Heeh. Oh, Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun, Siri cokelan kesalahan. silih cokelan kasalahan. Narek kira balalerna. Akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nanaonan. Aduh kateuy. Cek urang kuning mah atuh geuning. Cek urang mah jelengka. Gila-gila kan. Heeh. Jalan mati jika nu rek sama meneh. Kagila-gila keding. Urang mah jelengka. Orang jalan kan. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten di Borojol. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kaliwat kadinya pan. Heeh. Ai sinden teh keur nunutan. Nunutan ge. Tukang beca. Atuh geuning cenah geuning sinena mun digoreng patut. Da teu dangdan, Pak. Meureun keur ngadahdir meureun. Dahdir. Dari sate ai dangdan ai dina mobil bari sare. Heeh. Ai jig teh ka Ciwaru. Kumaha Ciwaru? Beda deui adatna teh. Logat. Budayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Alah, ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Aing teh asa ngajawab atuh kieu ngalamun aing. Alah, ampun. Yang si nete geuning masih kena geulis teko. Eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Beda logat. Da ka kanu panak geus beda deui. Di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan.
Cianjur sekali itu Sinang Barat. Barat. Datang berang teuing kayak itu teh baru. Kayak gitu. Karek datang we kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis ai. Eta dewek di Kadupanak aya kebon euri. Kumaha? Belian ku aing teh aya 5 hektar mah. Kebon euri tadi itu. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Dihujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Kawasan mun urang mah mun bareureum kitu nya. Eta mun urang mah ieu mah kuat. Baru. Mending kawasan di Sengor aja. Logat rupa-rupa. Ih, Cianjur langsung ke Banten. Geus beda deui lagamna. Beda deui logatna teh. Heeh. Kumaha teh? Dah, gitu daya ke karek datang eta. Elah, ampun. Panitia eta para geura paraban panayagan. Paraban memang aing teh meri. Lain burukanana urang teh soang beurnya. Burukanna meureun panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Paraban. Dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy. Kalau lain orang Banten, lain orang Kabupaten. Halus tak ngomong je. Model aya jelema anu pamadeganana di urang iman, di urang Sunda. Kumakang pada. Engke di alam kubur bakal ditakon. Eta teh heueuh. Ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona? Bahasa Arab. Oh, kumaha Bahasa Arab. Keukeuh we di dinya. Pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung we kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah malain urang Sunda nya benar ya tok sia pangihkeun da basa naon sok engke teuing poekeun nya basa baheula we meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka kitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka na sia teh aya nu katilu babi buka tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir ngajeng-jengnya kan model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun ragrag deui moal ya ragrag ka mana ragragna hadap naon sabab ragrag nya meureun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katarima ku leungeun berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat ragrag da katenyo katenyo ragrag sabab naon sabab dialungkeun ajak akang kumaha sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu ajak akang kumaha cik coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab ragrag abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi ta eta jawaban make ilmu bener gravitasi atuh bisa tetep we diragragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog ku negara teh asa menang bener karasa ku urang bodoh teh lin nya
model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya mana panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panon poe ti wetan bijieuna teh bijieuna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nemui heeh tapi rarasaan abdi apan ti wetan Kang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh nya kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da ngomong unggul mah hah ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panaseun ngagurubuk sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin sia asin eta aya di saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman hondiko kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti jauh-jauh tah gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah nya nya model dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya dareuwas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna geudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantram walau bade dengean banyak kan model pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani lamun ceuk situkul kembali ke lep nah gitu lamun ceuk bahasa Cina sang cia jauh lain cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada urangnya nya bener geura sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadaeng ge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok kadengereun maot teh eta gini. Iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal salamet tuh da pigaweun teh innalillahi teh berarti pigaweun lain ukur aya nu maot sabab naon gitu sok sebab naon teh innalillahi henteu innalillaha apaan innalillahi kumaha ya Kang henteu innalillaha henteu innalillahu
Oh henteu. Beda deuleu alif lam na teh. Aloha, ilahi, Allahu beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Ustad teh. Oh. Doktor engke sakedeung deui. Sakedeung deui dokter. Oh mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan. Oh kudu makan. Allahu nurun. Nurun. Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap. Teh lengkap kurang keneh berarti. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Aing oge ti dagor ke buri nyai gitu. Sarua. Kabari ge ti boboh tina motor ke buri nyai. Anggar lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Tak kitu? Atuh mah tak naon langsungkeun nya kan. Allah nu kagungan cahaya. Tak eta kitu. Ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri, sanes pameget eta teh heueuh akang. Eta kulalawora ngomongna. Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. Anu lain istri lain pameget mah malaikat. Makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, anu lain istri, lain pameget. Tah kitu. Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu. Heeh naon atuh sok aya di era. Nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, nu teu ibuan teu bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin. Makhlukna keneh heuh. Dat. Ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho. Cukup we nu kagungan urang sadayana. Nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga. Sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Oh sakotret oge. Nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana. Oh di antarana yo ai itu leuweung nu saha? Tu Allah. Pan Allah mangajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Lamun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Moal Kang ayeuna mah sumpah. Ngalabelut disetrum. Disetrum bea atuh. Atuh nog narek megar teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Benar. Sok. Incu urang mah Kan saeutik gedena eta budaya dileungitkeun. Leungit. Diportas. Diportas saeutik. Pe. Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. Tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah. Tobros. Apal siling muka syapah? Naon muka Tobros paningali teh. Kana la ilaha illallah. Jadi gitu. lain panon lahir wungkul nya nu Heeh. Mode belut nogan. Kumaha teh? Belut nogan ngarepe. Ngeunah meureun. Heureuyan ku urang. Urekan gitu. Capluk lesotkeun deui. Belut nogan. Heeh. Kitu-kitu deui. Capluk lesotkeun deui. Dicoog. Eta teh panyarek Allah padahal. Oh, ulah diala. Ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu. Lamun belut bisa ngomong mah. Lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek. Atuh teu megar nogna teh. Keun antep cenah loba mun urang. Loba geus loba. Lain lieur pisan. Da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba. Ngabreng. Orai dialaan beurit riab. Pan ajab ka urang. Beurit diala Cina ngabreng. Eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Tara nyamung si koplok mau ngomong teh. Sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu. Alah ampun. Aing. Nya Bener Kang. gitu daek nyaring penting mah ilmu pada. Ilmu yang rezeki. Ari ibu baga nyaring penting. Ayo mah lajeun daek nyaring penting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jual meuli jeung Allah teh. Geura bae.
malah pangabutuhna teh ditarget deh. Target kumari. Meni husi kasu we salat tahajud. Allahu akbar. Abdi hayang ojek. Allah. Abdi hayang motor. Menyem. Allah. Teu dibebutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Ditarget kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus. Da mah beunghar anjeunna mah. Kumaha itu we kumaha nu mere. Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usaha nya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Aya pengabdian. Keuna da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heeh. Benar Kang. Mode tadi nelponing tuk tak gitu. Untuk pingpong. Apakeun nomerna naon? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi. Wah, eta Kang. Tuh diangkatkeun bersih mana leuh. Oh. Nepi ka Sidratul Muntaha tuh. Tapi ka adulensinya ngobrol. Ulalawora nya. Leres. Nya, Sumohon Kang. tong dicukeurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Benar Kang. Benar? Leres Kang kartos enak mah. Mulai tisuk suara. Dah. Naon betul nih karareueung. Naon berwek euy. Heeh. Sing paruringkak teuing. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirah Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanya mingkem met balalager jurig di dieu ulah galuh ulah jadi. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing babaraha ka. Oh, bener tematu sigar teh gini kan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakal si kene. Caritana dewek teh tahajud, ngaputing. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh, Lekoh karareueung ah. kretek cenah beurit. Digigireun. Allah. Tetulus benernya. deui. Pengalaman hidup. Ai jangan makan tahajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Tak kitu sanaon. Aya naon pot? Kan? Aya naon? Gan aya nu ngaberwek gan. Di lemur abdi ge seueur nu ngaberwek. Aya. Aya kan. Aya kan sok bau peuteung. Berewek aya kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lan sora naon eta? Asa nguping sora asbak teh. Jeung wak suartena naon? Wak asbak nabi. Abong di leuweung jang. Aya anak ganeng. Kakolotek doraka geus eta.
naon ada di luwung merupa-rupa sasatuan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba ting dedengean sababna leret atuh karena tincakeun teh jadi we cilaka ku pamolah sorangan lain aya sugan teh lomang tadi kuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong tadi kitu-kitu sia teh ragamana teh sia eueuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap naonan aya sia kikituan ai buah syahid lalieur sia teh buah garelo udah kabawa ya cek kayak ngoge nular penyakit gitu mah kabawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kami ya alah ampun teh toke do kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh jeung iwung wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ieu dewek teh su nya abdi ge Kakang Semar iya nun aya makhluk aneh naon teh kelenci agak lain monyet lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah leuheuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sia mah eleh ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meuni ngaplak Kama Sutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curi hop nah ini juga bencana nih bencana kecil iya dong kan kiamat itu ada kiamat besar ada kiamat kecil contohnya kiamat besar ya hancur semua kiamat kecil ini barusan kenapa disebut pakai bencana kecil kapan bersatu nanya orang kita nih iraha dek ngahijina bangsa urang barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Kenapa? Di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya?
nya diterimanya oleh orang awam di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Tidak. Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana Kang? Positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. Jadi nu bener benerkeun, bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Nah, inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah, sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum dua apa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak, tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih, TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apakah sekarang apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunaria dengan Asep Sudarsono. Aduh. Iya. Aduh, sindenya cantik-cantik euy. Heeh. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Heeh. Aduh. Heeh. Kitu atuh. Heeh. Nya. Tah, nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah?
banyak pagar makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu ulah naon. Kadi kitu kasih onyong. Aya kasih gareng. Aing nek ngigeh heula sakedeung ah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Ka dieu. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Datan niratang ngademan pagulingan. Datan niratang ngademan pagulingan rana. Pagulingan rana. Sembah kapihatur heg syukur jang ti abdi ge heg syukur. Mana si gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah bapak teh ulu sareng bapak mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngadi ditu mah dewek teh jadi ipis. Ya nya datang ke dia jadi budayut tah gitu dah ngeunaan kejadian ieu teh hayu urang introspeksi sararea urang maca diri sararea urang omean ku sararea sumu eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun kantenan Pak agama ulah dipakai kedok leres sabab dina zaman kiwari teh jang loba nu nya di lain-lain nu lain dinya-nya orayan dibareuli datang oranyaan di tenggelan nu matak krinik-krinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamunya karena raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari harti na agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema liri ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu deuk nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat lain ngadaulat anu teu bener tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek uluh sabab naon Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sakaruhun. Iya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme setiap dualisme beda paham setiap beda paham bentrok perang war tah
pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayu urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh apa heueuh hayu dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun ayo alah Ada apa? bagja malam sakarang saya Wah, Bagja. Kenapa Bagja? ada kakak saya Siapa? mantap sadar sana Bisa nyebut oh bener. pemali tete nah Bapak mantap Sudarsono sama saja mantap sadar sana nah itu bisa maneh nyebut kagak ai nyebut teh saja kalau bilang saja kalau bilang ulu alah ai nyebut Aceh sekarang sedang ada bencana Ari nyebut kereta api kendaraan panjang ya gampang Ari nyebut bujur pantat Ari nyebut Batawi Jakarta Ai nyebut Bogor jalan ke Jakarta. Apa kata wab? Kalau nyanyi kan di Sunda mah ada eling-eling mangka eling. Coba gampang kumaha ini eling-eling mangka eling takwa mangka takwa lumingkang di bumi alam anya celang kamar capada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anak kasasarnya lampah sama anak kasasarnya lampah dia hese nafsu nu mata kaduhung ya hese ya nafsu nu mata kaduhung gampang naon amarah mata hanyakal aduh badan anu katempuhan iya awak yang kata langsara alah bener ya barangkat
maaf saja